Bukti aya Bapak ieu teh sejarahna teh kumaha? Itu sejarah kan teh malihan mah gaduh utuh apa teh sakola itu di eta teh cenah apa cenah hari nami batu hudang cenah kumaha ya pertama datang cengkieun ini gitu kapuhur aya longsor nya batu teh di ruang nya dipirah di dintet anjeunna angkat deui gitu tah hudang we itu sakan mah di namian di batu hudang gitu tah. Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kami warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng patepang desa sareng pribados di Mojang Desa Channel. Nah wargi-wargi sadayana alhamdulillah ayeuna pribados tos dugi di Kampung Batu Hudang, Desa Kawungsari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. Sapertos biasa urang ninggal kaendahan alam oge rumah anu mencil hayu urang tinggal sasarengan. Bukti aya Bapak ieu teh sejarahna teh kumaha? Itu sejarah kan teh malihan mah gaduh utuh apa teh sakola itu di eta teh cenah apa cenah hari nami batu hudang cenah kumaha ya pertama datang cengkieun ini gitu kapuhur aya longsor nya batu teh di ruang nya dipirah di dintet anjeunna angkat deui gitu tah hudang we itu sakan mah di namian di batu hudang gitu tah. Oh nami kampung ieu teh. Mohon jadi kampung urang teh upami kitu teh mah nuju kolasir nuju upami ku ayeuna kitu nya verifikasi. Nah, pon dari blok itu nyampakan nuju ngadamel nyuling tadi sebat namanya blok suling gitu tah. Anu blok nuju narompet di namian blok tarompet. Kayak ge bahasana teh nyata ku marurang kali anu jadi ku Pak Guru ti Cikadu Linggasirna teh. Kenapa cenah hoyong nami cenah hoyong trans cenah. Itu eta kali kelas yang kita antawi sinana judulna tan teh kumaha pusaka-pusaka di namian Batu Hudang mun kitu cenah nama. Hartoskeun we kapungkur teh longsor diserang tanya nyenong batu nya si batu teh di ruang hari ditang dinten anjingna cengkat hudang jadi dinamain Batu Hudang gitu. Teh kapungkur teh sabaraha kamu 20 jalmi ka teh. Kemarin teh terus ngadamel pandinya di Kecamatan Micin anu ngadamel gula semut teh gitu tah. Tadi dia mah kapungkur teh almarhum Pauli tanu bumi yang disakap punya Iwan ini ngawarung. Ani nanti itu nyepeng nate kemarin gitu bosnya kamu dari gitu di video nuju prakteknya teh bisa dia nana hari di daerah Lakok kalau misalnya jantan ngadamel gula semut yang terus jantan gula hari di dia mah tilahang itu tah tilahang itu tah di atas nate di olah nate dilugi jantan gula semutnya tilahang. Karena di dia mah upami gula gitunya upami gula kulahang deui di eta teh di oplos teh upami di itu mah cenah kucai dan awon hitam gitu karena gula teh karena gula arena teh ari anu di dia mah sae koneng itu rupina teh da yeuna kulahang deui gitu tah. Upami gula teh sejan gula di kasaran deui diolah deui nya di eta teh kucai di ancuran tadi dia mah kulahang deui gitu tah. Ancurannya teh Ayeuna buang hari di internet dilari terus cengkat di namian Batu Hudang gitu. Oh nami kampung ieu teh Pak. Sejarah kampungna gitu Pak. Mohon. Mun saya itu gini kada pamitannya kada Padahal namina teh unik ini Pak, namina teh gitu. Batu Hudang. Kampung Batu Hudang teh betul non? Batu Hudang. Batu Hudang. Oh.
unik kami kampungna Pak. Mun cenah antara sesera kumaha pang nabi ngarangan batu hudang kumaha cenah teh mun kitu sendiri longsor direskeun cenah di hari anjing ada cenah batu cengkat hudang gitu kan itu namanya batu hudang gitu. Nah, sahabat Mojang Desa, jadi uniknya kampung ini tuh sejarahnya ada batu yang mungkin terjadi longsor, terus ada batu gede gitu pengen dibuang, pas keesokan harinya itu batunya berdiri sendiri, jadi dinamakan Kampung Batu Hudang. Unik ya. Yang paminga mah umpama terus aya terang kepada sekitar Sigalugur teh sejarah Kapungkur teh. Terus kulon Sigalugur dan sebelum Bapak teh janten kasabe dinten sampai pengrajin gula. mohon Iya, pangitanya paling. mohon Oh, kita gaduhan kan mulai itu. tapi kan Nan mah atas di Serang itu kan. Cenah we sama dia mah kumaha yeuna we gitu cenah. Tidak melihat di Serang menuju nadat menuju. Kita tambahan juga mah lebatnya teh kaja ka Salawu ka pasar. tadi ka Ibu Nina ka Punggur menuju Jumeneng ka ya ka Mirna ka Punggur man teh almarhum ban. Janten aya bandarna kitu. Mohon ka Garut teh gitu ta. Sa paneta tepangitan sakitunya Pak. Enak Di di Bonyor. Mohon. Bonyor. Sabarasa bonjol mah. Menuju 15 nanti. Iya, siapa tahun? Ya, ya, sembilan beliau. Rahang nggak coba lah. Pangmat coba ada kalau bulan atas jantan. Ada sama. Wajib lagi sadayana. Lagi di Sibuhan, Sailihan ya Bapak. Mohon. Langsung dengan pangkal. Asli ya Pak. Sasakeun. Ini lawas isinya udah Terus juga kampung depan kelas Bepak, kelas Nusantara, Halo Ibu. Iya, ya gitu
baca deh. Dari mana karena aku Kamu oleh-oleh. oleh karena kamu oleh gitu namanya tiba-tiba udah. Atur nuhun ibu bapak. Sangat ada dia. Segala aya. Bener pada. Produksi tina gula hungkul. Cuma harus dimantun bang. Nah, Bapak produksi gula ieu di tahun sabaraha? Terus teh hehetan waktu itu. Berarti pas laminya. Tahun nu mantang napisan di tahun 80-an we. Ada mau gula teh pak. Tahun 80-an gitu galunggung 82. Tah abah mah 80 teh terus biasa kana kabung. Eta teh yeuh sabaraha tahun? Terus saya keluar SD teh di demo kadang-kadang keluar karena SD langsung kena garap belajar naon. bukan kapungkur mah segna paripasa seperti sekian sekolahan teh ya gratisan ke dahulu ide banding seperti teman-teman nah seperti zaman Cuman penjajah. penjajah zaman Pak Dakta kira adi nyawa gitu seperti Ada ya, alhamdulillah. Disuguhan manis seueur tingali rawas pisan. Wajib teh. Tina ketan bapaknya. mohon Mojang menang banyak. Astagfirullah. Nang untung. Atuh nuhun nah iya atuh nuhun gitu segala dikaluarkeun. Atuh nuhun tos diangkeun pangitan abdi pade ningalian kapisan nya. Mangga Bapak. sarang-sarang abdi tidak perlu terus sih dapatin genap oleh-oleh Allah kasih lawan. kami aduh kan iya apa itu kaseput aja dulu iya oleh Bapak abang dia kaget pisan deui. oleh Ibu atuh nuhun di samping. Gawe rawasan nuhun. Aduh gede ningalian sana nuhun. Rawasan wargi-wargi sadaya mau sakitu virun kapihatur di Kampung Batu Hudang, Desa Kawung Sari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur. Insyaallah urang tiasa petepang di tina video oge lembur anu sanesna. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.